Ibu ngabakti ka caroge kedah ikhlas. Tapi lamun caroge ibu naonnya bade menikah bade meninggal. Tuh cenah sanes pilihan atuh jang cenah menikah cida-cida teuing nya mending keneh meninggal daripada menikah nya. Ieu mah contoh lamun caroge ibu meninggal lagi begitu ya. Sanes menikah lagi meninggal ibu kedah ridho. Ikhlas mah orang ngabakti ka carog ngalaksanakeun amalna kedah ikhlas supaya amal orang janten amal soleh. Tanu disebat amal soleh teh amal anu dilaksanakeun ku urang teh anu dina kaayaan ikhlas. Upami entos we beramal tumampi kana kadarna, tumampi kana ketetapanna, kana hasilna, eta disebat ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minaz zulumatil wahmi wal jahli waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka birahmatika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridho, faman sakito falahu sukutu. Al hadis. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun sabadana pribados nyanggakeun tahiyatul islamiyah. Langkung tipayun hayu urang sami-sami muji ka zat Allah anu maha suci, muja ka zat Allah anu maha kawasa, sinareng urang nyanggakeun syukur ka Allah anu maha gopur. Anu alhamdulillah dina irodahna urang sadayana tiasa ngumpul ngariung bongkok marando dina ieu tempat anu pamudah-mudahan ieu tempat masing digolontoran ku rahmat sinareng magfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sabab saur Kangjeng Rasul dimanakeun urang dongkap kana majelis ilmu maka rahmat sinareng magfirah Allah bakal lungsur bu. Maknya puluh-puluh ageng rahmat sinareng magfirah Allah hiji wae mah teu kenging. Urang kaluar ti bumi nalika hujan ageng, sakanal-kanalna urang di mantel, salebar-lebarna urang di payung, puluh-puluh teu katingang ku hujan ageng, piraku teu sakecelak-kecelak acannya bu. Tah ieu oge rahmat sinareng magfirah Allah digulontorkeun kana majelis ilmu puluh-puluh teu kenging ageng oge maknya teu salit-alit acan urang kengingnya. Mudah-mudahan we urang masing kenging agengnya bu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwah salam ay makrunan bi ta'dim pamudah-mudahan sapapaosna dilanggeng mayengkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu kakantun ka para ahli wargina
para sahabatna, para tabiin tabiatna, jembarna ka urang sadayana salaku umat akhir zaman. Pamudah-mudahan urang ngengingkeun syafaat mantena khususna syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan urang dijantenkeun umat anu mutabaah, anu turut tumut ka mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina ieu waktos pribados tiasa patepang deui sareng ibu sadayana di dieu. Pamudah-mudahan ieu silaturahim nya meureun jalanana mah naon ngagentosan pun Bapak teu tiasa hadir. Ayeuna di badalan ku pribados ta ieu teh ngajantenkeun cukang lantaran silaturahimna pribados sareng ibu. Pamudah-mudahan ieu nya masing dicatet ku Allah silaturahim urang ngajanten tamah-tamah yusa urangnya. Amin. Sareng ditamah-tamah milik rezeki urang anu halal tul barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana, alhamdulillah urang masih kene dipaparinan yuswa ku Allah, dipaparinan nikmat sehat ku Allah, anu pangageng namah nikmat iman we sareng Islamnya, sehingga keun urang tiasa hadir kana ieu majelis, tiasa tolab ilmu, tiasa tawasulan zikir ka Allah. Sabab ceramah jiga kieu oge, pribados ngobrol jiga kieu oge ieu zikir sami Bu. Da anu disebatna Allah deui nya. Uih deui ka Allah. Henteu ayeuna urang teh ngobrolkeun batur kitu henteu. Ieu teh anu disebat pangaosan teh sami zikir, sami sareng tawasul tadi, sami sareng istighfar tadi. Kuasa kitu mudah-mudahan sakali deui ieu tempat masing digelontoran ku rahmat sinar magfirahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan urang digolongkeun janten jalmi anu qanaah nya Bu. Naon cenah Bu? Qanaah. Ari qanaah teh nyaeta ngaraos puas tumampi kana nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang. Nyapan urang tiasa hadir ieu teh nikmat ageng Bu. Da teu saalit jalmi anu masih keneh hare-hare kana tolab ilmu. Teu saalit jalmi anu masih keneh wegah hadir kana tolab ilmu teh. Urang mah alhamdulillah ku Allah dipaparinan dikeresakeun ka hoyong, bari dikeresakeun nekadkeun dina hate, bari ngalangkahkeun hadir kana tolab ilmu. Da teu saalit jalmi anu masih keneh wegah kitu. Ieu teh nikmat ageng saur anu hoyong sapertos urang kieu. Matakna wajib urang syukurna. Tah, tapakna syukur teh biasana jadi qanaah Bu. Anu disebat tadi ari qanaah teh nyaeta ngaraos puas. Ngaraos puas nampi tumampi kana nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang. Aya nampi kana ketetapan, aya nampi kana nikmat, sehingga ke ngaraos puas. Ari nampi kana ketetapan mah nyaeta nampi kana takdir ti Allah. Eta mah disebatna ridho. Naon bentena ridho sareng ikhlas Bu? Pansok urang sing ridho sinareng ikhlas. Benten Bu. Benten. Ternyata ridho sareng ikhlasnya benten. Upami ridho mah nampi kana ketentuan Allah anu tos dipasikeun ka urang, upami ikhlas mah nampi kana perkara anu nuju dilaksanakeun ku urang. Eta ikhlas. Ibu sodakoh kedah ikhlas. Ibu ical acis 1 juta kedah kedah ridho. Ical acis ibu janten kedah ridho eta mah nampi. Ibu melak pare tatanen kedah ikhlas. Pas bade bekah pare halodo lami. Ibu kedah ridho. Ibu ngabakti ka caroge kedah ikhlas. Tapi lamun caroge ibu naonnya bade menikah bade meninggal
Tuh cenah sanes pilihan atuh jang cenah menikah cida-cida teuing nya mending keneh meninggal daripada menikah nya ieu mah contoh lamun caroge ibu meninggal lagi begitu sanes menikah lagi meninggal ibu kedah ridho ikhlas mah orang ngabakti ka carog ngalaksanakeun amalna kedah ikhlas supaya amal orang janten amal soleh tanu disebat amal soleh teh amal anu dilaksanakeun ku urang teh anu dina kaayaan ikhlas upami entos we beramal tumampi kana kadarna tumampi kana ketetapanna kana hasilna eta disebat ridho jantan ari ridho mah nampi kana ketetapan Allah kana takdir ti Allah khairuhu wa sarruhu bade saena bade awona ngan urang mah biasana sok kana saena we kitu nya ibu nampi aci 1 juta nya ibu nampi BLT misalkan alhamdulillah ridho nya halayan ridho anu saageng-agengna tapi pas acisna teh ical we kitu tah biasana ibu sok tara ridho di dinya cirina naon amak nya stres gitulah lamun bahasa barudak teh mah adur-aduran tah eta ciri-cirina stres biasana sabab urang henteu ridho eta teh gitu dalamun ridho mah moalnya paling amek-amek sawajarna we gitu manusiawi gitu nya tadi urang ngabakti ka caroge kedah ilas tapi lamun caroge urang da urang mah da sok ieu nya Bu salaresna ai ka caroge teh nyaah teh Ibu nyaah resep ibu ka caroge pami caroge jujur Bu resepnya nyaahnya tapi lamun caroge ibu nyarios anu sajujur-jujurna kumaha henteu ridho cenah eta mah anger nya kadinya tah bade dikumahakeun wae ge urang ku Allah nya bade saena bade awona tetep urang kedah tumampi wajib urang teh kedah gaduh ilmu ridho teh gitu sabab upami urang ridho berarti urang ngamalkeun rukun iman anu kagenep iman kana takdir kana kodo sareng kodar Allah upami urang teu ridho berarti keimanan urang aya masalah dina keimanan kana rukun iman anu kagenep bade dikumahakeun wae ge urang ku Allah urang kedah nampi kedah raos we nampi we jiga ibu dinu poek aya anu neungel misalkan ku gulunang kertas we kitu nya neungelna ulah ku palu udah nyeri nya cek kok anu neungel misal gitu amek teu ibu dinu poek nya pas dihurungkeun lampu ternyata eta teh mertua Bu kumaha mertua ibu janten teu nyeuseulna teu kunaon masang teu janten nyeuseulna mertua sabab mertua ibu entos masihan putrana nyaeta caroge ibu masihan warisana masihan sagalana we lah kitu eta anu tadina bade amek jadi teu amek ieu ge ka Allah Bu Allah anu tos masihan sagalana ka urang nikmatna anu sakitu teu aya wates wangeunna anu teu aya putusna teu aya batasna ieu nikmati Allah nya hiji we Bu tina mata saur penelitian ieu mata teh 1,5 miliar sel anu dina sabelah mata teh ulah duana lamun duana berarti 3 miliar sel ai sel teh nya urat-urat aralit anu mungsikeun kana fungsina mata tiasa ningali tiasa ngiceup tiasa aya cai matana komposisi cai mata dina sapoe sakumaha seueurna sehingga urang tiasa lesa ngiceup coba lamun kurang komposisi cai mata seset Bu urang ngiceup bade kumaha sedengkeun sel mata eta dina mata we aya istirahatna aya meregenerasi selna nya memperbaharui dirina
Kusaha eta teh sadayana diurus ku Allah. Ari urang sok dugi ka dinya taranya mikir. Urang mah terima jadi we nya punya. Terima jadi leres. Ningali we langsung gitu urang mah. Bari tara kapikir ka dinya. Lamun seg disukuran hiji we mata Bu wah moal seep tah. Moal ka tepi ku syukur urang gitu. Metakna dikumahakeun urang ayeuna mah raos we bade pahitna bade peheurna bade amisna aya amisna mah puguhnya teh kena catur deui da raos eta mah pahitna we peheurna kanyerina misalkan lamun teh mah anya anu minggu kamari nuju pertemuan harita nyeri waos teh hiji keun pikiran anu seueurna anu sehat ulah ayeuna waos hiji jadi aktor utama Bu anu nyeri eta teh da waos anu sanesna masih kene sehat lak-lakan sehat soca sehat leres sirah sehat kalebet misalnya jantung sehat paru-paru tuh ngan waos hiji peranan gitu Gusti hiji oge lumayan misalkan gitu nya urang nengalina kanu naon karena nikmat sanesna ningali kalebet sabab kaperih kanyeri dina diri urang bakal kaubaran nalika urang ningali kana nikmat anu seueur anu digontorkeun ku Allah anu sesana gitu teras we kadituna urang lungsur we ilmu naon syukur kawajiban urang kedah syukur sabab Allah teu liren-liren maparin kanikmatan ka urang dimarakeun teh syukur biasana urang sok qanaah teh anu tadi qanaah ari qanaah teh ngaraos puas karena naon anu dipasikeun ku Allah puas Bu cobi naon anu kurang anu ku Allah dipasikeun ka urang ayeuna anu entos ku Allah dipasikeun teu aya nya teh anu kurang urang ateul we Bu ateul eta teh hiji informasi kangge urang yen saraf urang teh masih kene normal Bu leres teu karasa ateul dina tongong berarti eta saraf kulit urang masih normal masihan informasi kana saur otak teh gerak leungeun kana leungeun teh panangan gerak napelkeun kana tempat anu ateul ku panangan teh dicocok kitu nya digaro alah eta nikmatna leres teh Bu tuh ayeuna nyocona tarik teuing teu nya dugi kagetihan atawa ditoelan teu pas we urang sareng pas di kana tempat anu dipikahoyong gitu teu saalit ibu jalmi anu teu tiasa ngagerakeun pananganana muru kana anu dipikahoyong coba anu lumpuh misalkeun anu stroke misalkeun gitu kan bade kumaha cik panggarokeun pan hese urang mah alhamdulillah sok coba nikmat Allah anu mana deui anu ku urang bade didustakeun fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban nikmat pangeran mana deui anu ku urang bade didustakeun anu ku urang bade dibohongkeun anu ku urang bade dikufurkeun urang mah seueur kufur kana perkara nikmat sok tara kapikiran sok tara kasukuran matakna imbasna kana diri urang seueur karungsing we kitu nya seueur kabingung seueur kasusah sabab urang tara naon tara ningali kana nikmat entos aya da urang mah mikiran kana nikmat anu teu tak eta panyakit urang teh aduh batur mah Gusti ayo urang naon batur mah gaduh helikopter adi urang mani teu kapal-kapal acan nya kitu tah eta teh ciri-cirina stres Bu sabab mikiran karena nikmat anu teu aya dina diri urang anguran mah ragap karena nikmat anu aya nya jika tadi alhamdulillah teu gaduh mobil oge aya motornya alhamdulillah teu gaduh kapal oge aya mobil misalkan saur anu teu gaduh alhamdulillah teu gaduh mobil oge aya motor kumaha saur teu gaduh motor alhamdulillah teu gaduh motor ge aya sampai leres nengalina kalebet we kumaha saur anu teu gaduh sampean
Alhamdulillah Gusti abdi mah masih kene digaduhan iman sinareng Islam dina hate abdi. Abdi tiasa ibadah ka Gusti, abdi tiasa ngaos, abdi tiasa ngalaksanakeun kewajiban ka Gusti sabab aya keneh iman sinareng Islam. Teu saalit jalmi anu sagala lubak libuk loba loba lebokeun. Punten kasar. Bro dipanto, bro dijuru ngalalaya di tengah imah tapi tengah gaduhan iman sareng Islam. Abdi mah teu gaduh sampean ge Gusti masih kene aya iman sinareng Islam. Tuh Bu ngaragap kalebat terus. Nikmatnya. Nikmat. Da urang mah ngarasa bingung ngarasa susah teh akibat mikiran anu teu aya gitu. Teu saalit jelema anu beunghar duniana gitu lah lamun teh mah. Tapi susahna gede. Nya teu saalit eta teh. Naon bedana sareng anu miskin? Da pada hakikatna anu miskin mah Bu, anu miskin mah ieu teh sanes anu teu gaduh harta, sanes anu teu seueur acis, anu miskin mah nyaeta jelema anu seueur kahoyong, anu teu sesuai kamampuanana miskin eta teh. Gaduh sawah hiji. Aduh itu sawah anu lega encan ka pemilikna lieur eta miskin. Gaduh gunung Allah itu laut encan ka pemilik tuh miskin eta Bu. Padahal eta gunung harta ngalalayah 17 turunan moal seet. Tapi eta miskin we kitu. Sabab anjeunna teu ngarasa naon? Teu ngarasa qanaah, teu ngarasa puas. Kana nikmat anu ti Allah dipasikeun kana dirina gitu. Ta eta Bu ai qanaah teh nyaeta ngaraos puas gitu sehinggakeun efekna akibatna janten naon janten katenangan kana diri urang janten sakinah kana diri urang di mana entos tenang pasti we kadituna kabuka jalanna jalan syukurna kabuka jalan ibadahna kabuka jalan kasabna kabuka kauntunganna beuki kabuka maka laing sakartum la azidan nakum geningan surah Allah dimanakeun urang syukur pasti ditambih-tambih nikmatna atuh da pantes da kaayaan urang lagi tenangnya henteu rungsing gitu henteu seueur ngeluh gitu aduh ieu samungan ampune nah ciri-cirina urang teu ridho eta teh dipikirankeun we eta mah eta mah bab ridho nu tadinya sing ridho gitu kan we atuh da teu aya atuh cenajang dak bade kumaha Bu inget ai urang kapungkur ieu mah konsep rezekinya supaya urang ageng syukur jeung qanaah gitu urang kapungkur janin dina patuangan ibu urang dicukupi teu ku Allah dicukupi teu ku Allah eta buktina dugi ka guludag lahirnya terobah posisi janin anu ngajemput rezeki atau rezeki anu nyamperkeun janin rezeki anu nyamperkeun janin leres nya 8 bulan terobi hirup ngaageungan terus weh guludag lahir leres rezeki anu nyamperkeun janin ibu ngamam jengkol kerupuk kerak sadayana diolah ku Allah dina patuangan sup kana plasenta bayi plasenta teh udel geuninnya jalurna kadinya jadi weh naon jadi dagingna jadi tulangna sareng sajabana ku Allah hirup dugi ka ageng brojo lahir leres gurdag lahir ke alam dunia coba dicukupan teu ku Allah Bu bayi dicukupan bayi anu neangan rezeki atau rezeki anu neangan bayi rezeki anu nyamperkeun bayi ibu ngaluarkeun asinya air susu ibu leres teu di haja-haja atau dipikhoyo eta ka bidan wayahna ieu cai asi diayakeun sabab bade ngalahirkeun henteu pannya otomatis we ku Allah eta mah tarima jadi jang rezeki bayi tapi gini sok aya ibu-ibu anu henteu ngaluarkeun cai susu sapi Bu aya leres teu
nya gitu ieu mah orang-orang di kieu-kieu teh supaya orang yakin kana rezeki ti Allah gitu. Orang tiasa kasab tiasa ngolah pikiran cacakan orok anu can tiasa naon disamperkeun terus rezeki. Sapi ngaluarkeun naon? Cai susu. Sapi nu nyamperkeun orok atau orok nu nyamperkeun sapi, Bu? Orok mah sanes sapi tapi orok mah butuh naonna? Butuh cai susuna, sanes susuna. Pribados ameng Ciwidey, Bu, di Bandung. Eta seueur sapi di dinya, sapi perah. Diurus ku peternak sapi di dinya, diperah eta susu sapi, duit kang ngasilkeun berlimpah ruah eta susu sapi. Masyarakat Ciwidey di Bandung salit. Ari cai susu seueur, bade dikamanakeun eta cai susu. Akhirna eta cai susu diimpor ka luar negeri, disebarkeun ka pelosok negeri di Indonesia, dugi ka Sukabumi, dugi ka Jampang, ka Cibodas, ka Indomar, peser ku urang ti Indomar, cana ka Cileungsir ka dieu. Cana ka dapur kocek-kocek, sep poe kana baham orok. Demi Allah dugi ta, Bu. Bisa jadi sapina di Ciwidey, orokna di Cileungsir. Demi Allah dugi, Bu, eta rezeki. Leres, Bu? Leresnya. Sok we emutan gitu. Ageung we septos kieu juga orang. Jadi kucai susu jadi waos, jadi rambut leres teu? Jadi tulang, jadi daging, jadi otot. Ah. Coba eta konsep rezeki sapertos kitu busing yakin. Jadi Allah teh teras-terasan gitu. Ulah aduh ieu kumaha ieu? Kumaha enjing eta kedaharan istighfar deui eta teh, Bu. Kitu kumaha ieu budak sakola sing yakin ka Allah da di rejekian eta buktina jiga orok jiga teh. Aki-aki entos rempo, entos jompo ibu misalkeun nya. Ya contoh bade ka pawon entos ngagitir, mapa atuh sumawon entos hese. Kalau ka gebru misalkan gebis, kumaha saur incuna Nini, Aki, bade ka mana? Atuh da cenah lapar, Jang. Cicing, Aki, keuneu da aya abi, percayakeun we ka abi. Lamun sampean tos teu tiasa ngalangkah kana rezeki, aya disampeurkeun ku Allah ka dinya. Ngagerakeun hate incu urang, leres teu? Cicing, ki cicing. Kumaha cenah anak abi lamun teh mah baragajul teu ngurus. Aya atuh panti asuhan, leres. Teu diantep ku Allah teh kitu. Nya leres, Bu. Artina rezeki teh sadayana ge sanes tanggung jawab suami, sanes tanggung jawab anak, tapi tanggung jawab Allah, Bu. Atuh da kumaha salaki abina ge teu damang kan gitu. Aya nu tos teu gaduh caroge, Bu, di dieu. Seueur nya. Tapi masih geuningan biasa we nya. Berarti ku intina ku Allah rezeki teh gitu sing yakin we. Aya anu teu gaduh murang kali aya we rezekina ti mana Allah ngagerakeun nya jiga aki-aki nu tadi pas begitu arek dituang eta rezekina dan tos ngagitir teh ka dieu ki cicing keneh ku abdi suapan lamun panangan tos tiasa nganterkeun rezeki kana baham dijamin aya nu nganterkeun ka dieu, Bu, disuapan gitu. Pas nyapeknya misalkan ya mengabayangkan pribados ya, tapi lah da alim lah rasaan mah hayang maot teh saacan gitu mah gitu. Dan nah iya mah digambarkeun teh supaya orang yakin gitu kana rezeki Allah. Pas ngagayam teh misalkan kunaon ki nya eta teu tiasa nuang nyeri teu tiasa nyapek misal. Upami ieu teu tiasa nyapek cicing ki urang teang mantri impus asup ka dieu. Ya. Jadi selama orang masih kumelenang di alam dunia encan kana titis tulis kana ajal dijamin rezeki mah, Bu, ku Allah. Putusna rezeki urang teh nalika urang titis tulisna impus eta jalan we, Bu, masih keneh hirup mah eta aki-aki teh. Pas begitu digebi-gebi ki goyang sadayana neme dicabut putus rezeki. Upami orang masih keneh kumelenang masih keneh hirup jika kieu, Bu, wayahna rezekina masih keneh aya nya
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngeun peda anu ageng anu sedeng aya nu alit ta eta kedah ridho kedah ridho. Ari hakikatna rezeki anu gaduh anu ageng hoyong naon? Hoyong bunga leres teu? Teu saalit pan jelema anu ageng rezekina tapi henteu bunga anu tadi oge. Kanggo naon ai kitu mah alimnya? Mending kena ayeuna urang biasa-biasa tapi bunga. Teu seur uruseun, Bu. Teu sieun digarong leres teu? Ai ageng mah atuh sieun digarong, sieun ical, sieun rugi, sieun bangkrut, sieun saingan leres teu? Riweuh, Bu, riweuh. Nya mikirna kadinya we ameh urang seueur tenangna kitu nya. Urang nya di kieu-kieu ku pribados teh, Bu. Urang teh ameh ageng syukurna ka Allah kitu. Sareng urang ageng qanaahna ka Allah. Tumampi puas kana nikmat anu digolontorkeun ku Allah. Maka kadituna la ing sakartum la azidannakum, maka bakal ditambih-tambih. Lamun urang mikir atuh meureun urang ari ngarasa puas we puas arek iraha majuna misalkeun. Ye Bu, urang teh seueur kupur nikmat ka Allah, teu eureun-eureun ku Allah aya deui rezekinya. Leres? Komo deui urang syukur meureun apan dijanjikeun tadi ge. Urang seueur hilap kana rezeki Allah, seueur kufur nikmat, seueur kufur kana rezeki Allah, ku Allah terus-terusan aya deui leres teu? Komo urang ageng syukurna. Berarti ku Allah diayakeun we terus engkeun kitu. Apa mungkin kabuka katenanganana, kabuka jalan usahana, kabuka otak urangna gitu. Jadi we kabuka kasayan-kasayan sanesna, maka ditamih nikmatna ku Allah gitu. Olah ringrang, Bu. Cobi, Bu. Sabaraha langkah ieu mah contoh dina tuangeun. Urang ngaburu kana tuangeun atawa tuangeun anu ngaburu ka urang langkah anu seueur saleresna. Tuangeun nu puguh maka urang, cobi urang buktikeun nya. Urang buktikeun ieu. Resep pribadi mah ieu mah nya urang ngobrol we, nya sharing gitu. Ngobrol ringan tapi mudah-mudahan jadi ageng kitu hasilna ka urang gitu nya. Cobi urang buktikeun. Pribadi saya tadi nuang tempe sareng sambal. Eta tempe di pikiran, ieu tempe ti mana asalna kacangna. Cobinya digunukeun kacang bisa jadi eta kacang ti gunung itu merenya hasil tani itu digunukeun kanu ngolah eta tempe diragian ragina ti mana deui diolah dibaca sok baca Bu tuangeun teh deui kadinya dianterkeun ku anu produksi tempe teh ka pasar-pasar dicana ku Mang Dodi dongkap dianterkeun ka urang mah tinggal Mang tempe hiji pasak tinggal sakitu urang mah coba lamun urang neangan kadeleina kacangna neangan ragina bade iraha tuangan bari teu tiasa ngolahna boro jadi tempe buah jadi naon meureun nya diolahna coba coelkeun kana samal ya Allah ya Robbana eta samal sakieu tapi eta luar biasana Bu ku abi ditelaah nya aya cabena ti mana bisa jadi atuh ti salabintana eta hasilna ti kadu pugur ti mana gitu aya tomat ti mana eta tarasina bisa jadi eta urang ti Cirebon Bu diolah diproduksi dikirim ka dikumpulkeun aya jeruk nipisna aduh eta jadi ngelainya adah jadi rada kumetap diperes eta aduh nikmatna ya Allah ya Robbana ngumpul sadayana di dinya coba lamun pribados neangan hiji-hiji arek iraha emahna gitu jadi ulah ngarasa ieu teh ladang urang laladang kasab kuli tah jadi kieu Bu salaresna mah anu ku urangna mah saalit rezeki teh anu puguh mah dianteuran ku Allah unggal poe terus tiap waktu tiap dinten digebrulkeun eta rezeki ka diri urang coba lauk pribados kami tanuang lauk ieu lauk layur lauk laut geus agung saageng kieu ceuk pribados ieu lauk eta ku ibu lauk meurnya
can kuramakna diagungkeun di laut gitu. Bayangkeun lamun urang ngagedekeun lauk eta ngurusna bade kumaha. Ya Allah ya Robbana gitu. Diala ku nelayan, dicana ka pasar, dicana ku mang lauk ti genteng, disebarkeun ka urang, dugi we ka urang. Cobi lamun urang neangan lauk Bu, encan izin ka ibuna, meureun-meureun ibu lauk di ditu. Bade kumaha nya? Bade irah tuangna gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, eta nikmat anu ageng kalintang ageungna. Ieu teh nikmat Allah teh moal kaetang. Urang teh salama ieu teh dicelupkeun dina samudra nikmatna Allah gitu Bu. Diselimutan ku selimut nikmat Allah. Tiap waktu, tiap saat lamun dietang, apan keur ngetang oge eta nikmat Allah. Cenah abi marek ngetang nikmat Allah, apan eta tiasa ngetang ge nikmat Allah. Pas bade seep eta nyarios masih keneh nikmat Allah. Tuh moal kaetang-etang. Gitu. Ieu detak jantung kurang sok kapikiran teu sabaraha kali sadinten. Henteu nya. Eta rima jadi we kitu. Ieu ngarenghap sapertos kieu ngahirup udara, ieu nikmat Allah Bu. Coba Allah teh hilap we masihan oksigen ka urang. 2 menit eta lamit teuing. Legegan jigana urang leres teu. Tapi eta teras diurus tiap waktu, tiap saat ku Allah. Tah jadi Bu, upami urang tos dugi we kadinya puas we kan nikmat Allah, maka hirup urang bakal ringan. Dan nu jadi berat mah urang seueur ningali kanu teu aya dina diri urang. Si Dede sawios teh keun da murang kali. Ieu aya hiji carita deui Bu, atoskeun atanapi kumaha ieu carita. Ieu mah keun nah ka aos kitabna saalit ngeun ieu mah urang dicontohkeun we. Aya hiji raja Bu. Jiga ngadongeng ka barudaknya. Aya hiji raja anjeunna teu geunah sare, teu geunah cicing, teu geunah hirup, pagaweana guling gasahan, pagaweana gundah gulana resah kitu nya. Teu geunah cicing, panas hareudang jeung sajabana. Eta manehna ngarasa heran kana dirina, padahal ieu teh pan kaula teh sagala aya. Raja ngaranna ge. Topina na ge ku emas apan raja mah kitu nya. Korsina diteretes inten kan raja mah nya. Sagala aya. Nah ieu pagawean bade sare guling gasahan hese sare. Nalika eta raja mapah ka payeuneun istana, di payeuneun istana kasampak aya jalmi anu nuju bobo. Dina hanapeun tatangkalan, Gusti eta jelema meuni nyegrek kitu bobo, meuni nikmat kacida. Ya Allah ya Rabbana kunaon, padahal eta jelema biasa, jelema teu boga. Dicek teh ternyata eta tukang kebon istana Bu. Nya tukang kebon teh teu sagala aya atuh. Dar isuk teh sore teh di mana atuh ayana. Eta bisa nikmat kitu ceuk saja. Heran kaula manggil raja saha, manggil penasehatna. Penasehat ka dieu sakedap. Sumuhun kaula nun bade aya naon? Nya eta kaula teh boga panyakit ieu kunaon ieu teh loba resah wae. Gundah gulana, loba karesah, kabingung, kasusah. Tadi kaula ningali eta, ningali tukang kebon di payun, misak tu nikmatna hirupna. Padahal sagala teu boga. Sarewe ge mitibra hanapeun tatangkalan. Saur penasehatna teh kumaha saurna teh Bu? Tuan Paduka Raja jigana anjeun teh ngagaduhan panyakit 88 dinar cenah kitu. Ngartos teu Bu? Henteu. Naon cenah? Penasehat ari 88 dinar teh teu ngarti kaula teh. Sok ayeuna mah wadahan emas 88 nyata dirham sanes dinar bener nya. Emas we kepingan emas gitu, dirham teh diwadahkeun kana kotak 88 ngeun di luhurna tulisan 100 dirham gitu. Nya ngawaro raja teh ka penasehat mah, nya ai penasehat mah kedah diwaro an-nasihah katobibu. Ari penasehat mah jiga dokter, saur dokter kitu wayahna kudu kitu. Ibu nyeri naon? Nyeri waos.
kudu prek misalkan ku palu kadang ngawaro nya ka dokter mah teu tiasa nawar-menawar gitu. Sabaraha hargana 3 juta dibayar we kitu nya. Teu sugana atuh 100.000 lah pada henteu nya. Ngawar we ka dokter mah. Ngawaro raja oge ka penasehat mah ngawadahan we 88 dinar tulisan di luhurna 100 dinar. Terus dikumahakeun pasikeun ka jelema anu tadi anu sarena geunah teh dipasikeun we ku pengawal teh nya Bu. Cindakna carita eta pengawal nampi kotak bari isina berat cenah mah eta dirham emas teh ditengali tulisan 100 dirham. Ya Allah ya Robbana, atuh kagunturan madu karagragan menyan di mana atuh ningali bari kanyabak komo bari mibanda kana harta anu sakitu seueurna emas sakitu seueurna atuh da tuturubun Bu uih ka bumina ningali doma keur ngajuro ge teu dipalire ditubruk Bu ku bening ku atoh-atohna gitu dugi ka bumina nyai teu tengali ieu naon eta Kang ti raja Allah geuningan eta 100 dirham cik buka buru Kang hayang ningali da karetoh di mana tuh aya biasana dibuka eta emas bener Bu ya Allah ya Robbana Gusti ieu meuni seueur kieu cik we ya Pak ka dieu Pak urang hitung panasaran dihitung eta ku si tukang kebon jeung istrina teh 1 2 3 duit ka 88 kek hiji deui ka mana cenah ieu seur istrina teh nya hiji deui buah salah ngitung cenah dihitung deui dugi ka 88 kek anger cenah 88 ari hiji deui ka mana ieu mulai tegang Bu kuating dina itu kotak cipuk ketrukeun cenah bisi dina kotak diketrukeun teu aya corongan cenah da taswengi corongan ka ditu ka dieu teu aya mana cenah obor sunut obor bisi murag tadi ditu wah Bu tos beuki tegang nya teu aya hiji tuh Bu geus jadi sangsara eta padahal eta 88 dirham henteu kapikiran mikiranna teh nu hiji we nu teu aya raja teh gugah pas enjing-enjing teh hayang ningali cenah tukang kebon anu tadi cik kumaha reaksina bunganya pas ditengali teh keur ngaleh-leh we ladang pasea jeung pamajikana ladang pasea jeung pengawal nu tadi dan nuding bisi kumaneh cenah ngaleh-leh stres Bu sangsara ai ceuk raja kunaon eta jelema amung dipasihan sakitu lobana jadi sangsara saur penasehatna tah kitu paduka raja anjeun oge ku Allah dipaparina nikmat nu sakieu lobana anu matak jadi sangsara anu matak hese sare teh akibat loba mikiran hiji anu teu aya ari eta 88 dirham teu dipikiran ya Allah ya Rabb nya nikmat urang tiasa ngagaro nikmat tiasa ningali nyarios seuserian jiga kieu ngadangu kunaon tara kapikiran ngeun mikiran nu teu aya we urang teh mudah-mudahan ibu urang tiasa ageng syukur sareng qanaah nampi puas kana nikmat anu ti Allah dilungsurkeun ka Allah amin ya Allah kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.